Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Sugeng para waringi semoga urang sami-sami bangungan deui lajenganana carita Jawara ti Guha Maung nu ayeuna baris dibangungan bagian anu ka 54na. Sakumaha anu kantos dipadu di bagian anu ka 53 hancap peuting kamali. Padaran Mang Dedi kepegatuan ci dina mangsa mudarkeun kaayaan alam pasosore di Parebulung. Khususnya kamurkana anu harita ngayakeun babadamian nya pamustunganana eta babadamian murkana teh nepikeun kahayangna nyatana hayang boga pamajikan cenarulnya. Kumaha atuh para pamiyarsa lajenganana ieu carita langkung paosna mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana kaayaan alam pasosore di lembur Kalang Sawung. Kisrean we kita tadi disarada patimbalan jeung baturna mapaesan kaayaan alam harita di Parebulung. Maksud teh di hiji pantepatan anu kasebut Kalang Sawung. Sadengkeun murkana katut balad-balada teu ngayakeun babadamian. Malah pok murkana harita teh barjeng neuteub kasih jamid ngomong barjeng ngadayagdag di pangdiukan. Yo Jawid. Kumaha? Kene ti ayeuna palaturan pagurun Kalang Sawung dirobah. Dirobah. Kabeh kudu nguntungkeun ka kuring. Sarta sagaru paputusan kumaha ceuk kuring. Oh gitu ya. Tak kayak kita
Kaduana kuring geus lila mikir-mikir. Hayang boga pamajikan tempat majikna kaum lalaki kahiji awewe kawin kasebutna. Naon sababna kuring ngomong kitu Mid? Sabab geus cukup umur. Malahan mah kula teh karuha ku adi. Anu geus rek boga pejuh. Sabab pamajikan si Rosada geus reuneuh cenah mah. Oh, kitu. Ya. Terus? Nah, mulantaran kitu. Sarerea kudu ngabantu ka kuring. Kumaha tata jeung cara sangkan gancang boga pamajikan cik. Barantuan ilir. Cik murkana teu asa-asa ngomongna teh. Boga rasa yen dirinya kawasa dirinya sagarupa moal aya anu ngisi kudi. Ngadenge kekecapan pemimpin kitu pok si Jamid harita. Udah sorry. Palai kagungan garwa. Gampil atuh. Gampang teh gampang kumaha Mid. Eta makantun milih we nah bade nyi Oti urang Citengah. Nah bade nyi Omoh putrana Patwa. Atawa nyi Opo eta nyirana Kilego Haur. Atrapi palai kasama we gantun milih. Doma burung hasil. Palai Parawan balatak, palai Randa ngaluya. Kantun milih nusa kira com sarengana. Cip. Palai kasaha. Cik si Jamid ngomongna bari jeung papata. Manehna ngarasa bungah ngadenge maksud murkana kitu. Malah usejen oge malah main milu bunga ku maksud dununganana. Syukur Jamid. Kuring ngarasa sugemaha teh ari ngadenge kitu. Kuring lain hayang ka Nyi Opoy. Kuring lain hayang ka Nyi Oti. Teu hayang ka Nyi Omoh, oge teu hayang ka urang Legok Haur. Tapi kuring hayang ka putrana Bahlantun urang Cibulu. Sabab ngan eta-etana upang gelisna bentang na desa. Bentang na kampung pan eta upang demplona ceuk paneuleuh kula. Kumaha sanggup ngalamar ka manehna? Lamun sanggup ayeuna geura indit ayeuna pisan. Ngerti? Cek murkana langsung marentah ka si Jamid. Pikeun ngalamar ka anak Bahlantun cenah. Jalma nangapisan. Bujang-bujang ini siang, sanaos jana di tengah wangi oge mangga. Bade dijalankeun kalawan sahade-hade. Permios atuh. Si Jamid nangtung arek indit ka Cibulu. Geula anu ada tuh sedengin. Ulah waga indit siling. Sabab babadamian can parat, babadamian can rengse, aya sarupa deui anu perlu kanyahawan ku saria. Oh, mana itu tuh ya, Acan, diuk. Nanggal gitu tuh. Si Jamid diuk deh. Pok nanya bangun penasaran. Naon deh atuh, mangga sakam tenang sahurkeun. Din. Abi. Itu deh kasaria. Abi, dak. Nasi puring panadepikeun ka kieu teh lain ku gede milik-milik teuing. Tapi oge aya tarekahna. Aya jalanna atawa aya sababna. Ya eta kujasana dua sobat kuring nu kungsi dibejakeun bareto ka sarerea. Dah, yuk. Nu baris dibadamikeun teh. Jadi sarerea kudunya nyaho kali. Cek murkana bari jeung luak lieu. Jika nusieun kanyahuan ku murid-murid kalang sawung anu teu saihwan. Bisi matak jadi mamala, jadi matak jadi rurujit. Oh, kahartos. Lajang kuring. Geus janji. Lamun kuring geus kumawasa di tempat. Sarta geus hasil ngajabal pagoron ti pihak musuh. Kuring arek nampihan eta 2 jalma. Nampihan 2 jalma? Nampihan 2 jalma.
Tapi omat, sadaya kudu ngarti. Jeung kudu nyembutan kana kaayaan nusa nyana. Sabab. Sabab orangnya teh gede jasana ka kuring. Tah kulantaran kitu, kuring boga niat rek murang tarima kamaranehna duaan ku jalan nyadiakeun pipamajikaneun. Dijodohna. Jadi ayeuna teh urang kudu nyadiakeun 2 awewe secara pasti keur nyadiakeun 2 sobat kuring teh. Oh. Hah? No salimid. Henteu sun. Kada kamana medayana tah eta nu ditanyakeun ku dewe. Ki kamana neanganana nah bisa nyadiakeun atuh moal. Ngan nyadiakeun anak kudu bener-bener sah. Hartina mah ulah menang maling, ulah menang maksa, ulah menang nipu, ulah menang rebut awewe teh. Sabab lain saputingun euy, tapi keur salilada. Ngarti? Oh, ngartos. Jadi milarian istri teh kedah 3 paminten. Bener tilu. Hiji keur kuring, hiji keur Siwirapati, hiji deui keur Kalasurya. Ngerti? Oh, subur ngartos. Ngartos. Cek si Jamid jemput ngartos banjing ngawang. Lantaran lain pagawean gampang. Namun keur sapitingun onaman babari. Sabab bisa ku jalan maksa ngurusa atau nipu kanu barodo. Tapi ari keur pamajikan salila nama asa berat jeung senggah. Komo deui da kudu 3 sakaligus. Si Jamid ngahuleng radalila murkana lain tak karita teh. Alah. Gang regang ngahuleng sia. Sanggup adalah berat ieu tugas teh. Sabab margi kedah anu resmi bari jeung 3 sakaligus duh kamana neanganana atuh asa bingung akang mah ieu teh. Wah, kumaha ari mane teu cergah. Majarkeun ceuk selain tadi parawan balata karena loba ngaluya. Tapi dah ini buat ngomong gitu. Atau lebih kita mah bohong omongan selain. Si Jamid ngahuleng dari bae. Asa kapupuh mamaras meureun. Tung teu menyeh terus. Manehna teh seuri terus wakil ke baturna. Baturna ngiceupan mari isyarat. Pok si Jamid ngomong deui atuh kalawan daria. Gaul setuju celok ketuk weh. Sangem lah. Sanggup. Keun urang jalankeun iraha miladianana. Jalankeun ada pisan. Kulan ayeuna pisan jalankeun ku lain. Upami tos kenging lamun geus meunang gancang bebeja ka kuring. Urang terus lamar. Tak kitu maksud dewe. Itu mah. Ya, sanes asak babadamian. Si Jamid mak kencis ini ibarengan ku baturna anu duaan teh. Rek ngajalankeun tugas sakumaha mistina. Niangan awewe lobana 3 cenah keur pibojoeun murkana sabatur-batur. Kung Sri Lapurnyung aya anak buah murkana anu datang. Jika anu rusuh pisan, eta anak buah teh ngabejakeun yen di luar aya 2 semah anu hayang tepung jeung murkana cenah. Atuh gancang ku murkana disampurkeun. Barang bok nemri ngagak-gak suli bakat kubung. Terus pati solongkrong hajar sasalaman ke semahna.
huap di tampanan setengah dirontong. Haturan bagian tingkang, iraha ti Gunung Sambung. Bismillah. Hah? Bismillah ditubangkan sekali ka karayu na. Maklum bat pisan gogoda euy mur. Ubagis bisa asup ayeuna mah. Akang aya pada bikeun aja. Cek eta semah nu jangkung badan teh alian iwati si Wirapati. Anu harita teu boleh babarengan jeung Kalasurya. Poe eta teh ngahaja ka Kalang Sawung biasa we deuk badami jeung ngaung cungkok nangge janji nu teh heula dikedalkeun. Barakah kang tuh. Hah? Barakah ini bah. Kajo. Muka ini ganggu. Siapa guring geus kawasa jadi kang. Nuruskeun tapak lacak bapak guring. Ya, kajo kang ulah sayo. Cek murkana bangun terus. Hateuran bunga pisan kadatangan kedua sobat teh. Careuh ganggaranan pani jeung naung congko meuni ngawengku jadi tilu. Kawan tuluy geus lila di daguan bae. Wirapati jeung Kalasurya sarua ngerasa bunga. Sabab lamun murkana geus kawasa di Kalang Sawung, maranehna meureun bakal luasa jijin didinya. Tantu bakal boga tempat pamatuhan anu tetep moal udar-idar teuing kawasan teu heula-heula. Manakomo da ayeuna mah maranehna sasat geus diusir ku Panji Ruyung. Teu meunang aya di Gunung Sambung, kajaba musik aya perlu anu kacida pisan pentingna. Harita duanana arasup ka jero wangunan dibarengan ku murkana. Sanggeus dariuk turahangan tamsor anu nyuguhan cai teh jeung canutna. Mangeh ngobrol teh Wirapati jeung Kalasurya gubgap kana gelas regot ngilu bangun anu hanaang pisan. Kawan tutas lumampah nu sakitu jauhna. Selang tina barang dahar pok murkana harita tumahnya ka Wirapati. Kang Wirapati kitu deui ka Kang Surya kuring bunga nu teh papadana. Sabab akang duaan datang dina mangsana. Kuring geus lila ngarap-ngarap ka akang duaan geus hayang deung ngumpulung di dieu. Kahiji kuring teh geus teu sabar hayang geura nyumponan janji ka akang. Atuh kaduana hayang boga batur keur pakumaha. Maksud teh ngarahrug-rug dina yang hareupan sagarupa perkara. Da ayeuna akang duaan datang. Syukur pisan kuring ngarasa bungah kang euy. Murkana nambrahkeun ka bunga hatena. Dibarengan ku paroman anu marahmai. Nandakeun hate anu keur gugah loba ka bunga. Atuh Wirapati jeung Kalasurya oge sarua ngarasa bunga. Sabab datangna kadinya aya anu ngabahagiakeun mata gede hate jeung gede harapan. Sarua nu da akang ngarasa bunga jeung baga. Ya bapak teh nu sajen mah keur bingung kitu. Teu boga tempat pamatuhan anu tetep. Tayina haja datang ka dieu teh deuk naging janji sang kumaha anu geus dibejakeun bareto. Bang kira-kira nak bisa mun akang dicium di dia atawa ulah ditanya deui Kang. Ngajan teu ditagih oge moal burung dicumpunan, teu kudu melang teu kudu hariwanggang. Da ayeuna mah di dieu teh kuring anu kawasa. Moal burung ditarimakan. Malahan mah nya eta pisan anu dipihara pet cicing di dieu sim tumanina, sim tetep renggenek di dieu moal aya nu nyisi kudi. Mual aya anu wani halangan. Malahan mah lamun si Jamid hasil akan duaan rek dibere hadiah ku kuring. Ngan moal waka ujub bisi nu neangan teu hasil. Aduh, menurut wasam. Mari hadiah dalam mun kada. Wirapati turing hak itu deui Kalasurya paroman marahmai. Ieu Kang. Baretopan akang gungsi ngomong ka kuring yen can boga pamajuan. Bener. Terus Ayeuna ku kuring disariakeun. Malah ayeuna keur neangan.
Doakeun we atuh sim hasil ngarah bisa kawin babarengan Kang da kuring serangan oge can boga. Maksud teh rancana kuring teh lamun awena meunang urang bareng tiluan kawin. Panuju. Eta matil careuh meong congkok salesirian bareng kuat poho padahal ngadanenan ka batur ting cakakak ting cikikik ting sarengesli nutiwan sariri esun patimalan bari junalanakan teh bakat kunikmat Wirapati jeung Kalasurya manggih kasegemaan anu pohara asa cacap jeung lugina omongan murkana dianggap hiji lulocon, tapi oge mata kegreg jeung bagja kana hate. Satuju. Saya ngadua gebian. Muka-muka si lagi, eta! Kayang teh kacida lusa, oi. Sabab tutup pisan kayang dete. Cek Wirapati ngebrehkeun ka bunga hate. Ari Kalasurya nyarengeng peseuy. Nune tugang doh satujuan mah. Nyata bakal ngeliat tudah heula dengan kadi ngadaguan hasina wungkul. Terus ayeuna kumaha aturan rencana akang gua anu teh? Cek murkana nanya bari jeung leuteup. Hayang nyaho kana kahayang sobatna anu dua. Bergada. Abdi Kang. Ya. Akang duaan geus usaha sakuat tenaga pikeun ngabinasa musuh akang. Tapi can aya nu hasil. Terus lah, kumaha? Jika na bae keur saayeuna mah akang teh rek keur heula bari ngarunjatkeun di ilmu perelmuan pikeun nambahan kakuatan. Oh gitu. Ike dina hiji bangsa tangtu bakal ngayakeun deui hiji tindakan pikeun ngaburak-balik musuh-musuh akangan. Salira reureuh akang rek milu ngariweuh ka murkana di dieu. Rek milu cicing akang teh. Milu betah sugan jeung sugan tematak ngaganggu ka murkana tak itu. Syukurea tukang gitu madukeun heula urusan musuh-musuh maka ulah dipikiran teuing. Ayeuna mah mending oge suka bungah gumbira, suka bungah jeung gumbira kitu maksudna senang-senang di dieu jeung kuring. Cenah eta pikeun ngaburak-balik musuh lah. Urang nyangan deui waktu nu hade. Nu sakira matak nguntungkeun ka urang tak itu. Kalasurya bungaheun pisan sabab sakabeh tujuanna disanggupan ku murkana. Malahan mah harita keneh dipernahkeun di kamar anu bersih jeung lengkep paparabotanana. Wirapati sakamar, Kalasurya sakamar. Estuna matak betah jeung matak tumanima. Tilu careuh kumpul jadi hiji. Tilu kekuatan geus hiji. Namun dina perungna ngayakeun balitungan teh mah jeung musuh. Tangtu bakal tambah kuat,
tambah matak ngabahayakeun kabarya khususna ka kulawarga na Den Purwa. Gancangna mangsa alam dina ieu carita. Sapoe, 2 poe, nincak ka 3 poe na harita. Murka lajeng sobat-sobat na kumpul deui di hiji rohangan. Dibaturan ku si Jamid mahaja diangkir, diajak kumpul di jero. Dina jero 3 poe si Jamid geus hasil menangkeun 3 awewe. Kawan tu bisa pisan ngomongna. Ngabobodo ku jalengos. 3 awewe yakin kajiret ku omongan anu maranis. Ongkoh dikolot-kolotna kapangaruhan ku omongan si Jamid nepi ka 2 taun. Majarkeun teh cenah anakna geus hasil jadi pamajikan jadug-jadug ti kalang sawung. Kah nyurupan kolotna bakal unak, bakal kajamin. Kahiji dijamin keamanan hirupna. Kadua dijamin urusan sandang pangana. Sabab naon? Sabab jago-jago kalang sawung pinter kena usaha. Ahli sakana nyangan rezeki. Nyapuguh atuh. Kabeh oge kabitaeun nya nu akhirna. Tugas si Jamid rengse kalayan nu gemakeun. Yeun mah. Eta kuring minta keterangan ti si lain nu jelas ngeunaan pagawean maneh. Dina raga nyangan awewe teh cik bejakeun. Nah hasil atau henteu, lamun teu hasil nu sababna cenah eta hasil saha bae awena. Sok jawab. Cik Murkana muka obrolan kalawan Daria. Ari Wirapati jeung Karasurya ngabangungan harita teh. Hasil rupina tos tarik milik para rezeki. Hasil. Sadayana hasil kalian nu gemakeun. Kanggo ka salira Murkana kening pisan ti Cibuluh nyatana putrana Abah Tentud. Antara dua teh Utami. Utama pisan rupana oge gelis. Cek si Jamid bere ngacungkeun jempol teh sirikna duanganna jempol ngan diacungkeun. Bari jeung nyipitkeun panon belah kenca bari jeung dikicut-kicut. Tunggu di sia. Da geus naho. Si Utami mah naho pisan syukur. Lamun mah rekeun ka kuring. Tapi kumaha dua dieu? Murkana marah mah bakat ku bunga. Dan memang kami Utami tegas bogoh ti baheula. Kajalanan ayeuna atuh puguh we bunga pisan hate jadi deg-degan. Barang menang panangnya deui ti Murkana pok Jamid harita. 2 deui hasil ti Cikerud. Gimana? Ti Cikerud. Anu hiji ni Itim. Sa? Itim. Itim mana itu? Anak Mang Wira anu boga tangkal abi gomong. Tong gomong kun godong sami gomong nang otu. Terus anu kadua namanya Supi. Ni Supi. Anak saha? Anak Mak Ento. Duh, hampir dengkut sia. Terus Orang mana tuh teh? nya ti Cikerud duana ge. Duana teh di Cikerud. Ni Itim jeung Supi teh. Nya. Manganyangakeun eta mah kantun milih wae da sami pada garulisna ge. Syukur begitu no Mid. Tak gini ayam milik kurang tekang. Jika na hasil kawin babarengan teh cik rek milih mana ta ari Kang Wirapati nah hanya Itim atau ni Supi. Cik Murkana merijing nyareng seri. Ari ieu mah anu di panggelis mah nyata ni Utami tadi sodorkeun ku Murkana teh. Dak keur hancenanna seumeureunana. Ngabenek pananya itu ti si Wirapati. Ti Murkana pok Wirapati harita. Engkong dah, ngabibili lah.
Bisi menang dulu bih. Ngajan barisan ya oge kagirihna arek milih ni itim lah. Lembai si kala surya tu ni supi. Basat satu je serai surya. Cek Wirapati bari jeung nyarenge. Nimilikannya kan bae lah arek kitu rek oge kurimah narima asa aya napas sakurimah. Syukur. Dasar gini kudu lancar. Muga-muga bae geunis kabeh yoy. Jeung tadi nu penting nama daekeun di bawah hirup secara hirup urang. Cek Wirapati bari ngahehe. Kelempung udah kolomot. Bau juri. Kamu date. Terus saya ngaret bui kamurkana. Dah, benar gitu tukangnya. Aduh penting apa pamajikan urang teh daekeun di bawah hirup prihatin. Sakumaha nu geus kalaman kurang. Tapi keun bae kitu mah babari. Da benang di warah. Ayeuna kieu Kang, kumaha? Sangkan tujuan urang tareh ngawujud bulan hareup urang jalankeun akad nikah. Kawin. Ya. Sameme burung pesta, urang usaha heula sebut. Sebab urang teh pan kudu pesta anu sing rame pisan. Tangtu merlukeun biaya jeung bahan-bahan cukup. Kumaha satuju? Wirapati jeung Kalasurya satujueun. Malahan mah sanggup arek usaha nyangan bahan keur duitna. Pikeun ngabiayaan eta pesta, nya pasti beunang karong. Pikeun barenehna mah teu susah. Sabab ahli bobok, ahli tarok, tukang babadog jeung rarampong. Ngala duit teh teu hese, sabab cara nyijir haram jajauheun batal. Nya usaha terusna. Keur maranehna badami dibarengan ku Sukabunga, nangtukeun waktuna kawin. Jeung nangtukeun carana ngalamar ka kolot awawena. Sanggeus sararea satuju riungan bubar. Si sami ngaleos ini bari jeung toleh nyerengi lantaran gumbira geus bisa ngajalankeun tugasna kalawan hade. Gancangkeun bangsa alam dina ieu carita. Jiga geus itu kuduna. Sakur-sakur anu direncanakeun ku Murkana jeung batur-baturna tetela lancar. Pingetohaeun jeung pamajikanana kabeh narima kana sagala rupa nu geus ditantukeun. Malahan mapung anu baru ngahun pisan. Atuh tina mangsa deur pesta kawinan teh kacida pisan ramena. Sabab 3 pasang panganten rek dikawinkeun poe eta ban. Atuh pugu lembur kalang sawung menikreum. Jama-jama daratan ka paguron. Awewe lalaki kulot budak pada hareang nyaho kana perunga akad nikah. Atuh teu wudu rame. Jama-jama balawiri dagang ngajajar. Sabab harita teh diayakeun hiburan mangrupa pintonan ibing Pencasilat. Nu diayakeun ku murid-murid paguron kalang sawung dipimpin langsung ku Mang Wasim. Acarana lumangsung kalawan lancar. Teu aya itu ieuna. Sadaya Sukabungah galumbira pesta akasan. Nincak we isukna kabeh menang kabungahan. Ti harita Murkana jeung Wirapati katut Kalasurya. Geus lain bujangan deui teuing kamarana, tapi masing-masing geus boga tanggung jawab pikeun maraban jadi pamajikan. Anu saterusna Wirapati jeung Kalasurya usaha sakuat tanaga. Sangkan boga imah sorangan, ulahna hiji bae jeung paguron kalang sawung. Nya gancangna dina taun kadua, duanana geus misah. Imah-imah di lembur anu teh jauh jeung kalang sawung. Nan saukur kahalangan ku pasawahan jeung wahangan. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda. Kumaha lajenganana naon atuh anu bakal kajadian? Insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu ka-55. Kanggo ka para baraya adu bade ngiringan acara Tarucing Kuring panggung sakali deui nya. Nulisna teh kudu rares, serunya kudu bener.
ditulis ku tulisan gede. Nah, itu ngerti kapitalnya, tulisan gede, tarucing, jeda, kuring, gitu ya. Atau nuhunnya, kumarupi peratusanana, sementara waktu sikat nuling ikuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.